Bapak kali Ibu, anak usia yang lebih hormat, dan dengan mahasiswa Departemen Pendidikan Bahasa Sunda Intragan 2017 Sekar Abinaya 2 sejamin tonken pagelaran Pina Naskah karya Wahyu Wisana kalian jejer tukang asahan Wilujeng Nyakseng. Anak itu jadi astronom, sanajan alam dunia teh bunder
Tiara, Widuri, Batu Akik, Batu Ini.
unggul. Geus bener eta bisa jadi neng. Itu nya Kang jadi sirik ke sebat bae. Itu nya anak sok berapa rahasia sangkan alam dunia ieu rame. Manehna tapi kasih kabayang oke nyebut-nyebut alam dunia. Alam dunia. Ya, penampilan masih oke asup karena rasa pikiran. Ayeuna mah kudu percaya dan dijelaskeun. Ngasah pikiran lantaran urang teh mikir kumaha carana ngelekeun lawan pasien urang. Neutre. Eta rasa pikiran teh. Iwal ge eta pasien oge jalan pikeun nyaman kasudumaan batin. Kasudumaan hate teh yang kang buka. Mata soknya kenapa rahasia lantaran lamun urang meunangnya kenapa rahasia eta hate urang teh bakal sukuma lantaran bisa ngelekeun lawan pasien urang. Matanya sok kenapa rahasia ayeuna urang teh kanu di UPI mah hese pere geus sare meuni saya oke mah sumohon deh ani sada patwa sudah MUI deh patwa kaya gunaan pasean dicucet suka kaya memang namun sekarang mah mulai jelasan gitu memang nya sih aya salah memang patwa oke sebenarnya tomatnya pasnya ada yang ngasah pikiran kuping ngasah pikiran ya buat ngasah lain asahan ieu banyak pikiran di asah ieu bedoh oge karena itu jadi asahnya bedoh oge kudu asah kunci eta mah nya
nanyakeun. Kunaon sababna? Perasaan Pak di pos beneran. Naon tadi dah maksudnya? Oh, itu apa naonnya? Begitu tanya naon. Jawab naon. Naon gitu teh. Kunaon sababna? Hasil dagang bisa ngarenya. Tur padahal saupamana kami ka pasar loba keneh goreng belanja daging teu kabakean lantaran beakeun. Tur padahal saupamana kami ka pasir loba keneh sapi jeung budik nu kacan kabeunjit. Kunaon eta teh? Kantor beneran. Di pasar sekene pokoknya. Di pasir sekene sampai di tanpa beneran kalau pakai di sini benar salah. Terus ini kawan patunjuk ulangun Kewa geura caritakeun kunaon eta teh sababna? Lantaran lamun terus kieu mah pausahaan kami teh bakal kaelehkeun ku pausahaan si Mustafa. Kitu sanes teh Mas. Leres pisan. Munduh jeung pangemut Raimas. Panutan Raimas mau hiji-hijina salamurnya. Nya eta Rakamas. Sareng Rakamas Raimas terang numpang punggungna salamurnya. Pirapung bade eleh weweset ku Sudagar Mustafa mah. Nya ku si Mustafa kerai sing percaya ka kakak sapoe dompet ge aya lagi kurang teh apa jadi jelema panggeulana jelema panggeulana di salambeurnya moal aya nu mapakan. Kak geura caritakeun atuh kumaha carana sampean usaha kami teh leuwih cukup ti batur. kawan patunjuk ulangun. Nah, ku beunghar mah kabeh beunghar. Bangsa aya tempat PPT, anu PPT bahaya enggeueun. Ketinggalan nama memang tidak ada dia. Padamu beradab, lalu ditarikan di Simamdi. Terbiasa bataskan sampai dari pasir. Biasa di tengah, biasa ngajin sapi atau munding. Munding dan isi ada rencana teh. Rata-rata 450-an. Ngan 450 usahakeun atuh jadi 700 bisa ke? Biasa beradab. Kami ketat, ketana, Eta naon? sumuh, bedok sampai sana. Bedog jeung pesona kumaha ya? Kiran seukeut beneran. Kurang seukeut. Lain sabae atuh. Lumawi beradab. Ayo nama, sesat beneran berkuasa saya teh. Gampang eta mah. Bergerak. Sungguh juragan. Kewadangan dibeli batasan Bapak. Sumuh. Kemana itu? Kemana punya adenya?
memang gerak kayak percetakan. Baik berarti. Cantel. Ya, Pak. Ya. Ya. Ya
kabumi. Mengges kabumi teh capek penonton. Jadi mendingan ngegek. Nyanyian ayo pulang aya tur. Yang geusnya bye.
Mungkin lebih panjang, mau tidak sandiwara wae.
tidak mau mana. Tapi sebuah kita kan kelimanya kudu manggi batu asante. Jika nama baliga sareng Malaysia mah dan ayahnya tak kuasana lima pisan. Eta batu asahan kudu kapagi, kudu ka bawah, kudu dipasahkeun oge ka rumah kuring. Beda. Udah masuk akhir pinggirnya di jalan menggunakan teh daripada piknik. Aing bema cici di kanan ambil lele. Coba tuh mau badon, ceng beda mah kenapa itu klik ya doaan udah jadi beda apa nama? Kelas benten atau sembes ngarang kudahan. Nangi urang widih kenapa masyarakat ngiti. Emang badai gak sekarang memang yang wilayah pasukan. Belum satu. Aku kuring hidangan dengan batu asahan. Rek dibeli. Itu pemburu di minuman kuring. Tapi saumpama eta batu geus dibikeun ka minuman kuring. Tantu minuman kuring bakabunghar. Beda nasib dari kuring. Nah,